Ai. Nyari jasa suku. Pajalikeun mah pastanya namikeun biru, aduh. Saya digerakkan. Kunang Bi? Makanya suku nyari jasa kok dijalikeun ya tadi ka Saleo. Coba lempengkeun musingna bareng. तू ही छाया तू ही अपना पड़ाया और कुछ ना जानो Lempengkeun Bi sukuna musing ieu bareng ieu urang diurutan lah. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है Ai, jamu moy ieu mah. Geus amat ya. सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं Nuhun ya Kak Adung. Iya, sama-sama. Ulah nyebut kakak tuh. Nyebut Adung bae. Deka mana emang mut? Moy. Atuh ndek balik emang kunaon kitu. Ayo tuh, Adung anterkeun. Hayu atuh, tapi ieu sesehanan mumuy saha nu mawa. Ayo, Adung nu mawakeun. Kemen mumuy nu mawa, laju labuh deui. Ih, alah sok ngadoakeun atuh. Tuh, Adung hudangkeun. Iya, sama-sama. Ulah nyebut Kak atuh, Adung bae. Iya atuh Adung. Dadah moy. Dadah Adung. Ngeunah amat ya mie gelas. Tadi jong panas ya. Kemarannya ya budaknya. Arareh amat. Biasanya sang taro jawabnya geus ngambu akaneun ge. Makan deh ah. Mana?
Panas kasak. Panas. Weh, Run. Akan naon? Nakos nama. Oke. Wih, CS. Udah balik. Wih, udah balik. Migas nih. Wih, kangen bener enggak sih ya? Dandan saja mantep amat, Run. Pas orang luar negeri. Aing keresep jasa kayak ieu ka R&B, hip hop. Di anu aya di JNT ya, anu musiknya ki. Nyaon teh sia. Nya dina tegawan sama. Tapi perasaan aing saya ada berubah nama lek. Berubah kumaha? Perasaan kieu-kieu bae. Oh anu berubahna. Saya hidung jasa ini nama. Sumpah aing masih di Korea hidung jasa gitu. Saya kawin naon di Korea. Ya karya masih kerletik masih rada putih ya nih. Putih sih bener bule kerletik mah. Bener akhirnya jadi hidung jasa gitu sih. Selain hidung dulu sih meteng. Tapi aing tenan naon sih. Hidung-hidungnya sih batur aing pano. CS. Jadah dina yen aing teu pede bae. Aing kumandeg teh hidung atuh, Run. Jadi ditu ge, jadi supir biku. Papanasan bae unggal poe. Run, Hah? kamari aing nyuruh awewe kulis jasa. Di mana? Eta di handap. Hah? Anu hiji mah asana mah wau aing gasna. Tapi anu hiji kurang wau. Awewena cangkungnya, awakna semampai, bukna lurus. Eta pasti nyao. Nyaho lah, eta mah awe gede tanah. Bener. Hanya ke budak yang ke. Terpercaya aing. Siapa? Pokoknya meta awe mun sakati mujang aing ngaca. Sia nyaon teu? Eta awe pindahan di Jakarta. Nyaho Mas ya. Ya calon mana di anak-anak aing. Anu bener sih. 10 aing niat teh bukan. Ayo mana urang? Eta cuma pekotok. Anak 10. Tapi Eta awewe tek bae jeung manuk tutuit. Dekat kan jeung aing. iya, aing sia manuk naon? Kiki aing manuk. Si Korea gawe naon sih? Lu ngalawak urang sih. Dia itu mah apa? Bisa gawe di Korea bakal putih balik ke dia. Yo. Beletuk. Beletuk. Kemarin Run, aing naik ojek GP, kenceng biasa. Masya Allah. Atuh, karena naik ojek GP atuh pasti kencang ngaco. Aisyah, aing lalu naik koloma. Eta ojek kenceng bae. Lurus bae bilok-bilok mah aing kuat ngekron kieu. Ojek gua. Aing ada ngasih cerita bae aing siun. Itu tanggo aing nak. Makanya aing es bae di situ. Sada jasa itu tukang ojek. Woi, ngomong mana teh ya? Kopi biku. Waduh, Ada hari ledang. gawe jauh. Do umernya. Gawe jauh-jauh. Dari balik kopi-kopi acan aing.
Tadi lu ulin apa jeung orang. Halo Selpa. Bang Andra. Hah? Andra. Bohong kading, Markojis. Selpa, Bang Andra jalan dulu ya. Siapa? Dia tuh deket jeung Markojis ya? Enggak, cuma ngobrol-ngobrol doang. Cie, deketnya. Ayo ngaku. Ih, apaan meren? Dadah. Ai, pantesan eta lekmet. Bangegat. Ai. Nok marontok amat ai. Ih, nyen bonekak bulu. Ya be, ngadadahanan ka aing kau eta mah. Tulang rusuk deui. Yah, yakin aing mah. Ya be, ngana bener sia ngabacot. Boga aing kabeh eta mah si montok dua-duana ge. Modalnya kan ngasih sama hidung. Untuk nage koneng. Geus boga bos harun eta mah. Si empen. Hai, sembarangan. Aing mah hidung-hidung kieu ge manis. Yo, untuk aing. Lain sembarangan koneng. Koneng ge mikat. Dek jariji makasih ya. Kolot-kolot ngacah bae. Perlu aing nyelang ngadeng lagi. Pokoknya namanya tama awem buka aing. Si montok tak dua. Yo, saya terpercaya mah tanyakan yo. Kak Adung jeung kamar kojis. Eta awewe ngadadahan aing kan? Bener. Tadi dua. Bener bos. Ya. Tanya ngadadahan aing kan? Oh, bener. Kageran siang. Hidung deh. Tuh, aing mah boga saksi duaan. Bahwa eta awewe tadi dua ngadadahan aing. Moal teh yang ngadadahan sia mah jamu ka jeuli hidung sia mah. Emang sia doang. Aing ge boga bukti mah. Tanya ya ka budak duaan, nyana ngadadahan saha. Ya kan? Ya kan? bos, bener bos. Bos, enak mah kieu bae. Saingan bae jeung aing, geus urang ngadu ilmu. Ih, oke. Bebas jeung aing mah. Ayeuna kieu, Jis, Gong. Sia anak ilu jeung aing apa jeung si tamper gigi kuning? Bebas kami mah bos. Jeung saha bae. Terus, Dung. Sia dek ngadukung saha? Sia ngadukung aing. Nu gantengna teu ketulungan, pada ngadukung Harun. Nu tukang ngompol jeung tukang ngacah. Orang sarua jeung Markojis bos. Oke bae binatangna. Oke. Sia lu jeung aing, Dung. Kayak urang berangkat. Pokoknya mah ke jongkon Valentine. Beunangku sia apa beunangku aing tah we si montok dua. Oke. Deal. Woi, di kamar sia si tamper gigi kuning. Dek balik aing lah. Oke. Kamu sih balik mah. Aing balik lah, oh. Selon.